Pamirsa kaundangu wilujeng kadangukeun dinu dongeng enteng pangbeberah manah anu nyanak jejer carios kabereg. Dongeng ieu disponsoran ku rokok Minantu. Hadeh. Urang nyaroskeun anu kaberegnya dina wanci Janari si Ibro teh nuju tibra kahudangkeun ku beuteung mules teu kuat merenya. Puguh zaman harita mah masih keneh paciringan rada anggang ti imahna. Ngadaguan tapi ka subuh da puguh sieun di dinya teh ngaliwatan rungkun awi cenah mah di dinya teh sok anu gugurayangan duka naon tah. Saatosna kareuneu ajan subuh si Ibro teh bebereng-bengan aigok teh ka paciringan aya nu keur ngetem. Ke aya amang di dieu, aduh mang buru ieu uing teu kuat. Daguan heula ke amang kagok. Ceuk anu mangka. Si Ibro teh ngalalengkur. Pas ngecengkat anu mangka keluar ti paciringan. Terus si Ibro teh asup ke pangkalan. Burusut tepikeun ka bersihna eta taeuna ngempong si Ibro sabada harita. Aya saparapat jamah merenya. Tekung sirilah si Ibro ngagereneng. Aduh, nah ieu teh kadenge ngacemplung. Nanya ka mana? Ai pas cengkat teh diais ku sarung. Aduh, ampun pamirsa kaundang. Ripuh. Untuk mendapatkan berita selanjutnya silahkan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya.